mikeun hasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyut anjakan nikmat durian teu sangka bet bisa bekal horeng ni Yuni baleban ngan ukur mata tibelan dateuing ku harianeun asih kuring nu dibikeun teu nyana geuning langitkeun horeng penting panungtung penting harita anu mawa kabahagiaan kaasih dedekat tresna hese mah palerakeunana lila pisan rek janglarna nyeri peri salamina panutan geniat teu sangka anjeun geus boga gantian carita mere jangan kijang supaya no pinuku kaendahan mikeun hasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyutna hanjakan nikmat durian teu sangka bet bisa begat horeng ni Yuni baleban ngan ukur mata tibelan dangan teuing ku harianeun asih kuring nu dibikeun teu nyana geuning langitkeun horeng penting panungtung penting harita anu mawa kabahagiaan kaasih dedekat tresna hese mah palerakeunana lila pisan rek janglarna nyeri peri salamina panutan geuning teu sangka anjeun geus boga gantianna penting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere jangan jijak supaya nu pinuku kaendahan mikeun hasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyutna hanjakan nikmat durian teu sangka bet bisa begat horeng ni Yuni
betik jadi betik. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak hajat yang akan sareng ibu hajat keluarga besar joget ayo aduh tarik abang ayuna bamping lila bari nyaring ayun-ayun pun tanggal lila bari hujan si ayun mah kudu diayun si Agus mah ayun-ayunan Lapsare mah masih pereman buat terus sayang ayuna amping lila bari nyaring ayun-ayun pun tangan lila bari hujan si Agus mah kudu diayun si Agus mah ayun-ayunan Lapsare mah masih pereman Soloyong keluarga besar obat terus ibu hajat ibu hajat ibu murah hajat ayuna bamping lila bari nyaring ayun pun tangan lila bari hujan si mah kudu diayun hajat deui si Agus mah ayun-ayunan dan sare mah masih pareman ayuna ambing lila bari nyaring ayun pun tangan lila bari hujan si Agus kudu diayun si Agus mah ayun-ayunan dan sare mah masih pareman sikat
Ibu Hajat edas